asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Punyebut Allah kalayan nyebat nyebit asmana Allah nu maha welas tur maha asih henteu pernah pilih kasih kana bungah kana sedih. Runtuh syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur dihandap miwah di luhur nikanya ka jalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Sholawat kali salamna Allah mugia ngocor ngagolontor ka junjunan urang sadaya contoheun urang sadaya nyatana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kusim kuring dipihormat Ketua Yayasan Madrasah Ibtidaiyah, kusim kuring dipihormat muwakil anu ngawakafkeun tanah sehingga berdirinya ieu sakola. Moga-moga jadi cukang lantaran amal kesolehan sampai menjaga di yaumil akhir. Kusim kuring dipihormat ibu bapak guru Madrasah Ibtidaiyah anu moga-moga aranjeunana dipaparian istiqomah. Kusim kuring dipihormat aparatur pemerintahan di kawit kades, sekdes, kadus, RW, RT, BPD jeung lebih. Kusim kuring dipihormat ibu jeung bapak anu ngadukung kana berdirinya ieu sakola ku cara ngalebetkeun barulang kali ka ieu madrasah. Ibu bapak sadaya ulah ngarep-ngarep sun kuring rek ceramah. Ieu basa kadar sambutan we panggede dari ceramah marada bosan. Haben we mabatahan. Kusabab kitu asa kagugah isi hate ngadangu ketua yayasan sambutan rehna ternyata sakola urang Madrasah Ibtidaiyah teh cenah bejana kurang 2 kelas deui. Sedengkeun tahun per tahun teh budak tuluy asup. Nah harido ibu budak diajar di walungan itu. Bisi ridho. Maka urang teh perlu berjuang. Tapi berjuang ulah sosoranganan. Hayu urang berjuang babarengan. Dina harti naon hartina sakola dibangun ternyata ibu jeung bapak nyakolakeun keluar ieu sakola. Jadi engkana teh bangunan aya murid eueuh. Ngan meureun keur ibu ge perlu aya kasadaran yen urang teh ngamimitian ngarumah tangga. Ngaran-ngaran mimitian ngarumah tangga pasti bakal loba pangabutuh. Beda jeung ibu da kabingung depan geus ibu guru moal poe keur ibu. Jadi bersahabat dengan kabingung. Sedengkeun ieu sakola mah anyar keneh. Karek meunang kabingung teh meureun dina taun ayeuna nalika budak jumlahna beuki loba tapi sarana pikeun kelasna memang can aya. Mangka sim kuring ngobrol jeung ketua yayasan miwaham jeung muwakil. Dina kahadean mah mun bisa ulah diengke-engke bisa kaburu poho. Ngeus we urang geredegeun tahun ayeuna satuju lain bab satuju eta duitna sabab di rereteh kabelah ditu aya sakelaseun kabelah dia aya sakelaseun ya. Ieu teh berarti karek 4 kelas minimal urang tahun ieu kudu boga target 2 bangunan kudu ngawujud. Tah keur ibu urang nyieun perjanjian lamun pihak yayasan jeung simkuring nyanggupan ngabangun 2 lokal keur ibu sanggup teu neangan murid sabab hoream sieun jadi munafik engkena dibangun geus murid eueuh manyerek dieusian ku jangkrik. Jadi ieu mah kieu we urang papaeutan kuring jeung pihak yayasan deuk nyanggupan 2 kelas urang bangun. Tah keur ibu kudu sanggup ngajak tatangga ngajak baraya ieu sakola sangkan gede. Pan ayeuna mah meureun ibu teh lamun ditanya ku batur ada ngiru. Di mana urang kali sakola nunjuk oge teu pati balik. Eta ditunggu nepi ka asa eueuh dina petana. Tah engke mah tugu MI ieu teh kudu terpampang dina peta bahwa lahir generasi-generasi anu memang generasi agama, generasi nasionalis, generasi dina ilmu pengetahuan, lahirlah generasi-generasi titugu.
aing mah kuat nu keprok. Tah ieu teh gambaran ibu teu keprok teh naon teu rame. Teu keprok teh pesimis. Nah bener gitu teh. Bahkan meureun ibu ge bakal berpikir ieu budak geus kelas 4. Kelas 5 nah rek dipindahkeun sakolana ka SD Karejuki. Entong. Sanajan simkuring karyawan Karejuki tapi teu berharap ibu orang dieu nyakolakeun ka Karejuki. Geus ditutup pokona. Geus aya 62 target di pemerintah sakelasna 62. Jadi ke urang dia mah geus haram nyakolahkeun urang ka Karejuki. Naon sababna da ditarima tuluy oge geus moal ditampa da target ngan 62. Ari di dieu nu karek masuk sabaraha? Sabaraha? 15. 13. Tah 13 mah disaung itu ge asup. Sedangkan sekolah teh kurang leuwih ukuran teh 10 ka 8 bisa asup sekitar 30 atau 40. Ieu murid karek 13. Sedangkan simkuring jeung ketua yayasan geus boga kasanggup urang ngabangun tahun ieu 2 lokal tapi ari eusina 13 mah geus urang nyeun 5 pasagi. Mata keur ibu jeung simkuring teh perlu kerjasama. Kerjasamana di bidang keun ibu mah tong wara mikiran bangunan sabab lamun ieu sakola mentaan ka ibu-ibu dititah nyeun bangunan urang yakin bakal diparinahkeun sakolana. Tapi keur ibu mah mikirna kieu pepeurieun batur anu ngorbankeun tanahna, pepeurieun batur anu ngorbankeun hartana. Tah ibu mah korbankeun budak cenah daek sakola ka ieu tempat. Sanggup? Satuju? Nah anu tukang jempek pokokna mah haram sakola ti dieu kudu ka Karejuki, haram ka Sukawning, haram ka Parta Bakti. Pokokna mah mun nyebutkeun haram berarti geus aya wajib. Wajib ibu nyakolakeun ka madrasah ibtidaiyah naon ngaranna teh? Madrasah ibtidaiyah Tugu Nahdlatul Ilmi. Kayak tuguan. Maka simkuring lain ngajak basa-basi sok jieun RAB na sakumahaeun hebelna sakumahaeun kaina sakumahaeun batuna urang itung hayang nyaho sabaraha. Bila perlu urang datangkeun material urang nganyuk. Tenang urusan nganyuk malah nagogeun beungeut we. Urang nganyuk asli. Jadi mengpang-mengpeung aya cukang keur nyieun kahadean sabab kieu urang teh perlu boga sifat era. Era ibu da beledug mah awak ibu ka rumah sakit tuluy aya 80 juta kuring yakin di rumah sakit bakal ngomong lamun mah ieu duit disodakohkeun. Kieu we anu pilihanana talung gering talung sodakoh. Da anu teu sodakoh mah dicokot ku gering atuh. Ngan lamun milih gering kumaha ibu we berarti rumah sakit anu untung. Tapi lamun ibu milih sodakoh insyaallah awak majab-jab awak mah sehat. Sabab sodakoh adalah penolak bala. Sararea ge nyaho sodakoh mah penolak bala. Ngan sararea can pati apal kumaha cara migawe. Ngan lamun geus rieut galingging panas tiris duit beak 2 juta kakara cek hate lamun mah dikayatimkeun. Maka lamun malaikat bisa ngomong pret. Gitu dah. Mata ketua yayasan mah jeung pihak RW langsung nyieun RAB tahun ieu. Ya bah, satuju bu. Ya tinggal ngomong satuju ibu mau ngaluarkeun ge moal. Tinggal ngomong satuju. Simkuring lain wawanianan. Tapi hate beuki tahun depan jujur ieu budak beuki naik sakolana otomatis teu ridho pan budak ibu lamun diajar dina kebon bawang eta. Teu kabayang gitu. Bari proses nate ieu teh lamun ditempo
iya termasuk wakaf no iya teh tah geus lega ieu lamun di benteng teh ditu ka dieu geus ngadahar anggaran sabaraha meureun nepi ka ditu ngan aya anu kosong tanah teh itu tuh Bu nu aya tukang dagang hiji tah salokaleun ieu salokaleun berarti ieu 4 tambah 2 jadi genep jongjon lamun kitu kadar ieu tah urang jieun teh halaman ieu mah jieun halaman keur budak ulin gitu tah keur budak gugulantungan keur budak keureuy keur budak silih jongkokkeun tadi dia tempatna mata ti kamari oge sim kuring berpikir desa urang teh desa Warja Bakti anu memang poe ayeuna alhamdulillah aya program-program di desa Warja Bakti anu lahir atas nama kesadaran make jeung aya santunan anak yatim anu tadi dibahas ku Bapak Sekdes kaping 11 nya kaping 11 di pesantren Akang Al Jawami tah ari sim kuring mah program teh tara santuna iraha abdi santuna tara bae cek ibu pedit ge ngan kuring mah program teh nyakolakeun barudak yatim malahan mah di MI ieu ge aya sekitar 13 yatim jadi anggap we sim kuring bapana yatim ngan ulah harap boga harapan sabab di Indonesia mah mental garoreng mun aya bantuan di pemerintah keur tukang baso jadi ngaraku jadi tukang baso mun aya bantuan keur tukang dagang jadi ngaraku tukang dagang urang teu kabayang lamun pemerintah mere bantuan keur nu gelok narek ngararaku gararelok nah mudah-mudahan ibu mah ngadoa we sing lancar rezekina khususna keur muakib keur sim kuring sapara kanca keur ketua yayasan keur bapak RW keur segala rupana sing dilancarkeun lain sabatas lancar dina rizkina tapi sing lancar eusi hate pikeun merekna sabab Allah ngalancarkeun harta ari hate perang mah anger moal dibikeun matak dua nu kudu dipenta lancar rezekina jeung lee hate pikeun ngahibahkeun anak tah meureunan urang tindak lanjut sabada ieu samen keun we da ieu mah lain ceramah lah cek urang ge bosan ceramah we teh komo mah pagahan tatangga nyenggang atak geus we ieu mah urang geus iku sambutan iraha urang ngariung di Lebak mudah-mudahan simpuring salse urang rumus ukuran sabaraha hebelna sakumaha keusikna sakumaha semenna sakumaha luhurna sakumaha soalnya lebar ya mah geus aya tanah urang ngariung di Lebak teh ulah tahun 2027 urang 2020 genep pokona mah kieu we ulah berpikir di mana duitna kos nu teu gableng pangeran wae urang teh boga Allah nu maha kaya tinggal urang mah yakin yen Allah nu bakal mere cukang lantaran setuju ibu eta tah nu kahiji anu kadua sim kuring ge boga beban di MI Madrasah Ibtidaiyah Tugu Nahdlatul Ilmi teh boga budak 13 ditambahan we 2 anu kurang mampu keun bae yatim mah serengkeun we ka sim kuring lain harti sasanggupanan lain harti loba duit dari duit mah diayakeun aya dieuwekeun eueuh di antarana tah ieu nu jumlahna 15 urang beulikeun kana saragamna lamun nepi beulikeun jeung sapatuna mun aya kakurangan buku nu karan itu ngomong ka guruna tangke meureun tinggal kalkulasikeun jumlahna tagih we ka Lebak kitu tah ampura aya tong dibeja-beja sebab lamun dibeja-beja bisa dipuji batur irung ngapung amal lain kan hoream ieu mah supaya jadi amal boga beban teh ibu lumayan di Parta Bakti aya 8 yatim di Sukawening aya 17 yatim
Di Karya Juki aya 17 yatim, di MI aya 14 yatim. Tapi lamun aya anu berpikir bahwa simkuring beunghar, lain beunghar sebenarnya, lain ngan era ku Allah Ta'ala. Sabab urang teh dibere awak jag-jag usaha eukeur, sedangkan yatim mah boro-boro mikiran nu kitu keur jajan sapopoe ge lunglengnya. Malahan mah doakeun ieu mah urang gerak cepet we. Da simkuring ge boga program ngabangun rumah yatim anu ayeuna can jadi-jadi. Di Lebak rek nyieun rumah yatim 2 lantai ngan meureun ieu mah meureun. Keun we anggaran mah bisa dirobah. Da ieu ge sakola meureun sarua. Jadi mana we nu tereh nah rek rumah yatim, nah hadeup madrasah ieu gitu. Jadi mending madrasah lah. Hari kitu kana mah. Insya Allah kewe urang badami anu leuwih asak nama di Lebak di majelis urang nyieun RAB na langsung. RAB keun anak ge tong make RAB pamarentah lah. RAB jujur anu tina hate urang we geuning. Dari RAB ti luhur mah dibeakeun sakitu juta. Kadang-kadang mah diasupkeun segede kitu. Urang mah urang RAB jujur-jujuran we. Lamun 2 lokal cek paribasa 100 juta kira-kira mahi. Urang ger we. Satuju ketua yayasan. Oke. Sabab kieu Bu, memang warga bakti teh aya kokocoran genetik, faktor turunan darah. Ibu lamun apal historis Karya Juki, kunaon disebut Karya Juki? Sabab wakaf di Mama Juki. Kunaon disebut Parta Bakti? Sabab wakaf di Mama Parta. Kunaon disebut Warja Bakti? Sabab wakaf di Warja. Jigana desa urang mah nasibna teh wakaf we haben. Jigana ka ieu oge pan tanah wakaf di Abah Panhur. Ngan piraku rek dingaranan Panhur Bakti. Ieu ge wakaf di Mang Tis. Piraku rek dingaranan Entis Bakti. Tuluy deui wakaf di Mang Ardi. Piraku rek disebut Ardi Bakti. Tah aya deui nu paling paur Ujang Galing. Gerasok Ujang Galing Bakti. Engke turunan urang nalika urang geus maot bertanya, nah cenah aya Ujang Galingan. Tuluy aya deui saurang deui tah. Tuh komo Juju Bakti. Jadi jigana geus eno urang sepakat lah. Geus we atas nama MI Tugu Nahdlatul Ilmi. Satuju Bu. Kan bae eueuh ngaran Panhur Bakti, kan bae eueuh ngaran Ujang Galing Bakti ge, kan bae eueuh ngaran Juju Bakti ge, bae lah. Nu penting mah tercatat di Lauhil Mahfuz eueur anu wakafna. Tah meureun simkuring ge mah nya deuknana bakti. Jadi nu ngawakafkeun teh kurang cocok ngaran. Mun Parta Bakti mah pan Abah Parta cocok, Parta Bakti. Karya Juki tuh cocok Bu, Warja Bakti. Nu lima ieu mah nu cocok hijau. Numpang aya urang nana bakti ngewa anger. Matak geus we ayeuna mah sebagai saksi dunia langit jeung bumi geus utang urang atas nama MI Tugu Nahdlatul Ilmi. Satuju Bu. Nah, sok bisi rek keprok kan ya teh. Lang layeseun ge aing mah abong MI aja teh. Secara ararinit ka SD keprok teh dititah ge kaleprok. Nah, rika dieu. Terus deui nu kadua. Ibu tong ngabisani lamun TMI kamari pan minta sumbangannya. Sabaraha? 150. Yang Pak. Lebay deh pakai infak 150.000 gitu kan. Keur kegiatan ieu kan. Ulah coba-coba ibu ngabanding-banding nah Karya Juki teu samen.
nah agar juga kitu udunan teu samen rek udunan naon samen ge henteu nah parta bakti henteu teu samen nah sukaweuning teu samen takunaon di dia aya 150.000 sing ridho awas lamun aya nu ngomong aing menyakolakeun KMI 150 teu cara kana baso sia teh karena baso ini ke kota ini kamu 400.000 heheotan balik nah di barang bere ke akhirat 150.000 jadi dongeng omat nu hadir di tempat anu atosnya nu atos udunan nu acan mah geus teu kudu riweuh jempe we nu atos udunan 150 jempe sabab ayeuna mah posisi kieu Bu gubernur ngaluarkeun peraturan pemerintah tidak boleh sekolah meminta dalam bentuk apapun tak eta nu bakal dijabarkeun ku goreng hate nah cenah di MI menta gitu. Padahal lain itu Bu nu dimaksud lain eta nu dimaksud jadi pada dasarna ngaran-ngaran rumah tangga anyar mah hayang kagiatan ge danana ge eueuh bener bahkan ibu teh tanya guruna geus malahan ibu teh mecakan saminggu tong lila di kelas cobaan ibu saminggu di kelas buruna cenah cicing riweuhna eta nu pebudak balon tongor dicekek diomongin disintrek dicacapekeun digebuk sieun kolotna mawa bedog akhirna aya teh guru teh keur dikungkung ku undang-undang perlindungan anak sehingga nu ngaran guru teh kudu lebay barang datang ade-ade udah makan belum arah lain mana ke Bandungan lagi geblus ke kelas siap ya kita belajar teu kabayang kata guru lalaki ke di mana jadi kieu coba lamun ibu sadar guru bareto masuk kelas tegas kan mana kuku ditempokeun hidung cebrot bener tuh pas asup ke kelas duduk yang rapi duduk kita belajar oke budak teh jempe ayeuna mah yeay di dieu tantangan zaman keur guru-guru Pak kada kuring ge guru Pak bahkan bareng di dinya ge aya murid urang nu berdegong si Ika juga nama pembager tah aya murid-murid apa lama kitu guru teh memperlihatkeun wajah anu bener-bener supaya budak teh benar-benar paham, benar-benar ngerti. Ayeuna kan dilobah undang-undang perlindungan anak. Matang ayeuna mah jigana gitu. Guru tegas teh rada hese. Deuk ngasupkeun pendidikan ka budak teh rada bangga. Sabab kehalangan ku undang-undang perlindungan anak sehingga guru teu bisa tegas dina mendidik. Tamata geus urang jieun kesepakatan, Ibu datang ke MI ieu pek ngomong ke ketua yayasan pek nyarita ke kepala sekolah nyangakeun murang kali emak nyangakeun murang kali bapak nyangakeun murang kali sim kuring rek diteuk-teuk leukeur meulah jantung ge mangsa bodoh asal budak kuring otakna sing ilmuwan adabna sing alus sabab praktek poe ayeuna utama dina adab baheula mah rentang-rentang aya guru geus persiapan deuk ngomong euy guru urang datang deuk ka ulama urang ngomong ibu bapak guru bade ka mana bade rempuh balang geus siap panaina ka guru amana sadar teu buruk sakna poe ayeuna tuluy saruana di kolot lagi budak teh sakola teh ngawe teh jiga jeung babaturan punten we cenah budak teh sakola geus dibawa ka nu hajat ayeuna teh sadar pendidikan urang teh keruksak lamun ku ibu disurvei keberhasilan pendidikan baheula SD budak SD geus apal rarakatan salat bener teh sehingga engke ujian terakhir nu dibacakeun adalah bacaan salat Quran mah geus puguh baretok mah sabab budak kelas 3 teh digitik di imah di titah ngaji. Ingat meren zaman ibu jeung kuring oge ngaji teh kababakan Kakang Usep
lamun teu ngaji teh kolot teh hareng we ayeuna mah rada hari-hari di harengan teh al kang hareng anak ibu teh tuluy we kagoda ku bebengok HP mangkaning ibu teh beulieun teh loba wedak lipstick skincare budak hayang HP akhirna judul di pamungkas diulem weh dua jelema anu make saragam kaluhur bodas ka handap hideung nu sok mau motor beat anu asup kana gang tinggal syaratna kakak jeung KTP ngariung kelompok limaan di hiji tempat nararangtung aku bersumpah dan berjanji kerminuhan pangabutuh budak cicing bukan nama aing menyaho kerminuhan pangabutuh budak kerminuhan pangabutuh listrik kerminuhan pangabutuh HP budak nepi ka kakak jeung KTP digadekeun dalam bentuk perjanjian 3 tahun berlangsung wadak deko atuh lipstik dicokelan ku Billy matak pasaman teh kieu we peang HP can lunas boro-boro beban keur ngabiayaan MI cek ibu teh aing ge goblok hutang loba-loba teh bener tuh Bu emosi datang cek emosi ngarembe MI teh karek berdiri geus riweuh menta uduna padahal mah teh meupeus keuyang loba teh ngutang tuluy dicereh-cereh di penta uduna nyieun ka gorengan ulem wartawan ulem LSM peletuk diomongkeun ibu teh sarua jeung ngancurkeun anu keur dibangun ku urang kabeh dihancurkeun sebatas ku bibir ibu mata jaga bibir heuh sanggup ngajaga bibir balik ti dieu teh solasi rapat sarapat mah nu terakhir da ibu ge pasti apa bisi tepat sasaran insya Allahnya ya barangkali dikaluhurkeun ditaekeun diantawisna satu Al Faizar mana Al Faizar Al Faizar bisi rek jeung indungna tungtun ka dieu bisi budak ngagacun ka dinya mana Al Faizar Tugulus Megan Tari Megan Tari tuluy ya mah aya budak jigana ti Ambon ya ngaranna Iboy jigana lain urang Tugu asli ya ngaran Iboy gitu mah pas jigana mah ngaran Iboy gitu pasti we daerah ti Ambon ka ieu oge ngaranna nu kaopat Argan sok kadar ieu sok bae jeung indungna ge teh nu aya kene indung jeung indung nu aya kene bapa jeung bapa nu geus eueuh ku nini nu geus eueuh ku lanceuk tuluy deui Siska Fitriani ka ieu asli bogawa pasti tuluy deui Almada tuluy deui Intan tuluy deui Desi tuluy deui Herdiansah tuluy deui Ismail tuluy deui Silva tuluy deui Sukma tuluy deui Ali tuluy deui Karlina tuluy deui Rian Faturrahman nu disebutkeun bieu narae aya kene indungan teh ya aya kadar ieu tuh indungna mana sok kadirieu naik aping budakna ku bisi pahili antara budak Celilis jeung Cekati nu mana budak teh oh iya sok ceklang ieu budakna nu mana euy cenah budak teh artisna teh rekna sok buru sok ceklang we nah ieu MI gitu mangnyukeun cai aya leutik jeung oh san gede ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pasnya 15
Aya keneh jadi sok Ali. Ali mana Ali perhatian Ali. Ali mana? Aya ngaran Ali. Budak saha? Oh. Oh. Alina aya teh. Ka dieu. Oh kerjajan. Ali aya Ali. Kerjajan heula urang atuh. Ini. Iya sok teu naon jeung mamah lagi sok teu naon. Ali ditutuli. Ah di mana we sok? Sok mamahna. Satu itu inuna. Nah morakeun nih. Oh lanceukna. Belin. Ya, oh ya, bener. Belin. Sa? Bialin. Oh, Berlin. Moal ka dieu. Moal cepetan bae. Geus hidung budakna eta mah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Oh itu mah lain. Lain. Habis 15. Ari ieu teh saha? Ari indungna saha? Euli Suryani. Jadi nu mau teh bapana can kawin deui. Hah? Lain deuk di teh. Nya kitu ka cek aing oge di lemur sorangan mah ditanya teh kalau kana rek di teh. Moal. Geus kawin deui acan. Jeung urang mana? Kabarena oh pun bae. Men, ya, geus kawin deui acan. Oh, ya udah kageyen. Oh. Ya, ngeus. Ya, geus nikah deui can. Bapak nama tos. Oh, jadi nu mau teh mamana, bapana terus nikah di dieu. Heeh. Bean terus nikah deui. Atau ya terus nikah deui. Atos. Balik itu. Dari itu. Hah? Kapaksa. Oh, bean maca. Tak kieu ramena di lembur sorangan teh kieu tah. Nepi ka aing gua teu hargaan. Narek teh nangking. Ah, roream teuing kudu mangneangankeun. Mana amplopna? Aya. Urang bagikeun ya, hiji ku ketua yayasan, 2 ti pemerintahan desa, 3 ku muwakif. Setuju, Bu? Oke, siap. Lebah, ketua yayasan di desa. Gawe mandi. Bapak urang. Sing betah sekolah tehnya, sing manfaat, ulah leutik hate, sing balalager, kudu hormat ka guru, kudu nyaah ka kolot. Siap? Bener ya? Kayak di pasian amplop, eusina duit, lain orang kadut. Tak iya, ike. Dan di lembur mah kudu bari di pepatahan nepi ka sabubukna ibu. Iya. Di jero teh artos. Pokona mah hikeun. Ai saragam geus meuli mah aku meuli deui. Berarti teangan nu acan, bisi tas acan. Belikeun kana tas. Buku acan, belikeun kana buku. Ah abdi mah sapatu nu acan, belikeun kana sapatu. Da saragam mah ieu aralus keneh. Nya. Tah. Kade yang ulah ditilep ku kolotna. Dipakai meuli skincare entah om dia mahak budak. Jadi anu leuwih apa-apa ngabutuh budak iwati ibu kan simburing teh apa-apa ngabutuh budak tah budak tereretan sapatuna. Oh sapatu budak-budak mah alus keneh cancel tong dibeli keneh eta ge aya keneh. Ah budak urang mah saragamna alus keneh antep berarti buku bisi acan atawa geus mareuli kabeh waracan. Ya cek urang yang ngalawan pabelit cenah jeung nu hajat atau kali-kali mah geus nu hajat tong dibere dapat rumah tak hajat ge boga duit. Oh da ngomongkeun eta tuh jadi ngagosip sih mah ah. Kieu aing mah sambutan di lumur sorangan malah. Jadi lamun teu mereka ngomongkeun baeud
tuh jadi ngomong kanu hajat sih mana. Oke Bang cepenganulanya Manusia darah biru. ya bantu bah hari yuk baik jeung abah kepala sekolah besok tadi RW Cibulek tadi oh ada ya alhamdulillah oke tos nyanakan tos suntangannya suntangan ulah leutik hate pedah yatim ulah leutik hate pedah teu boga bapak da gening teu boga bapak teh bapak asli sebenarnya mah dari bapak sambung di Bararoga nah bapak tere sing nyana ka bapak terena ada raya teh bapak terena di dia sekalian dititipkeun aing mah ulah ukur bogoh ka indungna ngantep ka anak jeung ibu ge perlu nyarita ieu teh anak duaan lain ukur anak teges almarhum tapi nalika bogoh ka indungna kudu bogoh oge ka anakna sugan we kadarengean ku bapak terena heeh itu udah ya namina saha Siska Adi oh alo ya namina saha Intan ya Silva Putra oh berarti ngawakilan DN mah oh ya dua iya saha hah Mail ai indung saha iya itu indung orang kanan jadi bapak nanti saya Rama nanti saya tong leutik hati nya pokona kieu kudu balager hormat ka indung hormat ka guru kan geus eueuh kudu hormat kunaon ngahormatna ku doa jika urang tes engem gitu naon doa ka indung bapak ayo belajar wanter Allahumma firli sok pilih wali-wali daya warahmuma kamar robayani sogira koprok ibu cingan indungna cingan oke siap sok dipasikeun di dieu heula yang nuruling sok canak suntangan ka Mang Entis sanes pesakan ku dede tuh nya budak mah teu butuheun si urang di duit sok pamae ka dieu tak kitu sok kade ulah dibuka ayeuna beak ulah dioloh tukang jejak tukang dagang tong dioloh nah itu cana sok kitu deui awal kemarin ya sok sentangan oke no oke anu ieu di dieu kan di bagian sana bagian alasan tadinya Gesek-gesekan kursi. Ya. Gesekan kursi. Kalau nanti mentondak bisa dipanggarekeun mata pola atel macam ka cager. Ya. Kan intinya sifatnya. Iya. Nah, sok pesakan. Kade ulah beak ayeuna. Itu tuh sangat amplopna bisa eno kaliwat Atau nyeri mah lain kudu digaro sama kudu dipijit di foto heula sok mana ditutup di foto heula begitu Ibu tisim kuring sakit tunu kapihatur mudah-mudahan aya guna jeung manfaat billahi fisabilil haq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran ngahaturkeun nuhun ka pangarsana Ustaz anu mana parantos nasihan tausiah ka urang sadaya. Mudah-mudahan daya guna sinar manfaatna wabil khusus kanggo urang sadayana wabil khusus kanggo diri anjeunna.
Alhamdulillah acara demi acara parantos kurang terlaksanakan apunten disimkuring boh pilih ayah luhur sahur bahe carekna bahasa ponok nyogopan yang juga karena ibu karena manah ibu sinareng bapak sadayana apunten anu kasuhun kurang tutup wae kuduha robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.